pada televisi asup TV mungkula muat TV kumaha ge aing mah awakna gede. Masya Allah, iya mah saja silaturahmi sugan we barokah silaturahmi pasti beres ceramah di mana-mana oke bakal menang dulur. Pantadina kula teu wauh ka orang dieu teh limpas teh Cihanjuang datang ngaji ka dieu dibere tempat istirahat wauh beres ceramah jadi nambahan dulur. Keun masalah eta mah geus boga dulur kobong kula keur dibangun kerek minta doa supaya lancar pembangun. Duit wae pikiranana ulah mikiran duit nu penting amal ibadah. Hirup mah kudu loba amal ibadah. Ceramah mah ceramah be rezeki mah Allah nu ngatur daripada cicing di imah mantak ngalobakeun hulang-hulang. Bener parah orang di imah tadi pikiranna teh eta we duit hutang nya. Masya